palingan adil ayeuna teu walasra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke keur nu gede ngadu mah gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeun oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabaribu teh di buligiran si borong reungit kumaha aya Pak ieu dah keun ada kege aya palitunganana warga mamiloka Yesuk masa jati asta jika dawala langsung ke karaton balik mercukonda nanging motivasi teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikunci tapi ku palawasa jeung ilmu nasmar nyata Yesus masa jati kunci di samuka si horeng motivasi jagat nata ngajak pepengduaan ninggalkeun raga badak Iya, video ini Jepang. Jahat sia. Kaingan diimplang kaitu kali aing poe. Lamun terdatang ka dieu dina hati muafanis ya. Duaan ngadon anjeng-anjengan di dunia make wujud anu lain. Ari asli na ieu diangkat aduh Gusti ngahina naon maksudna coba tadi asuk mbak kabeh atur sih moal gene malan sia. Lah. Moal ne malan. Ya, ulem disebut syare lain. Ieu teh ninggalkeun raga badak di makhluk. Ya. Di rumah ributnya ini oh, gening tegaren hapta. Piu. Pusinggung sing Kembang kapi atur Mohon malah mohon nah
Ieu teh disebut paeh lain, tapi ningalkeun raga badan. Da lain sare mati geni. Oh. Nanaonan teh urang carita. Kaget kunirahan ningali. Kaget kunirahan ningali. Masa jaki astra tinggal dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaler. Kunirahan tiga kurang ajar sia. Naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we. Ieu paman maneh nepi kaculuk kana kawajiban sudok-dok tinggal iga. Sudok-dok tinggal bangke meureun. Maksudnya bapak, apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh? Tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mah keluh. Bapak teh jauh-jauh. Ai buktina ini kan kaloler. Tuh bersare bener. Disebut sare da teu ngarengak. Jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badan. Ninggalkeun raga badan. Raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud. Nu dipake ku manehna buta. Tak buta teh ieu sina raga. Gentayangan di dunia. Meureun kasang tukangna naon? Hayang layang jamus kali musada lambang kagungan negara. Lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun ieu. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nyata dina amal. Usina nyata lambang kagungan negara teh anu dibemetian ku Ketuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan. Lain dipigawe makalah dipangplang gini diuagang gamarna padahal kudu dipigawe usina baingan adil ayeuna teu walatra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke nu gede ngadu mah gede duit meureun dina dihukumna oge teu ditoe-toe acan ditempatkeun oge di tempat anu ngeunah. Anu maling hayam sabaritu teh di buligiran. Si borong reungit. Kumaha ya Pak ieu tah? Keun da kegaya palitunganana. Tah mana kitu oge meureun marana teh teu sanggup jadi pamimpin. Bisa jadi mun kitu mah Pak. Ayo geus dok tinggal iga kieu mah. Cul kana kewajiban. Tah. Ayeuna bapak dek tinit deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpat teh moal teh ka dieu. Balik deui kana wujudna.
Baik, maksud Bapak, tak di dia kerajaan kumaneh pakai maneh jadi raja Triloka. Raja dengan rajaan raja. Dewa-dewanya bakal sujud ke maneh. Anjir. Kau sok gitu tema patahan kebalik. Naon teh? Ya Bapak. Naon? Lamun nikah kudu ka ahlina. Lamun nikah lain selain ahli tunggu karuksakanana. Dapat karuk sak atuh SMP, SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Angere mun sadaya milu paket oge. Nya, ya pengetahuan kaituna oge ilmu. Iya sah menang oge da puguh meureun heuh. Intelektualitas sama kaluhur kaituna teh. Berat pertanggungjawaban ada. Ia masa kedeng sementara nungguan juri datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieursikeun antep cenah lumpat ka mana manehna. Ulah, wah, sanggup sih jadi raja. Ya, ai sak gendeng ngeunah naon hayang mesakan. Tahun lagi, setahun setengah, ayo nggak asal ngasaan bidadari, begitu. Iya. Oh jadi abdi jadi raja, bapak tim suksesnya. Ada jadi tim suksesnya. Langsung ngomong baru batur. Nggak bisa batur. Ya, bapak ngenah bakal boga gamelan. Ay abdi, ay suganya wakil tidak. Oh. Ay mah kagok batur jadi dipakai. Oh. Kagok borontok ke belang-belang ini. Kagok boborot. Tak itu, sanggup meneh. Ya, itu kayak gitu katanya naon. Kayak sementara mah. Nggak bisa kamu naya tekenen, mau naya terbaik disak jempol. Ini naon, sok aku maneh. Ya. Lah, ini raja lu. Lah. Alah, nggak bisa mukodima. Namun abdi ditak pidato, kumaha apa? Mulai rekamannya, bapak nu ngomongna abdi nu pungut wawanana. Sok, sanggup teu? Sanggup, sok, pina. Pakai kumane wujudna. Laan pakaianana pakai wabi. Rupa wah bisa. Angger rupa mana pakai itu. Maksudnya asupan wujudna. Langsung jeung wujud mana. Sarana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah garengha 5 menit tahan nafas. Sok bapak itu kang nyeretkeun. Siap. Oke. Oke. Bareng atuh, saudara, ada. Kek kelaran ulah teh kumaha teh ai abdi kanu mana padahal saya dua aduh mana abdi yo dewek raja hah
dewek raja dewek pacaran guru sering narada kumaha siapa adi ka adi lanceuk ka lanceuk ai pacaran guru teh adina narada lanceukna jadi abdi wajah anak narada sambung narada mah cuma sepele ka Terus itu berkali adalah jangan mau bisa nyebut adik guru. Paling adik bocil mereka jangan teh. Dewek jadi raja. Sering raja, puring raja mah. Dewek jadi cacak baik. Nggak dapat nama kuai cuma. Cacak dengan modal kita perbut itu. Kira tu apa adil mah. Nah, sok bapak bayu saya. Ulang ngareng hak 5 menit. Sahanu kuat ngareng hak 5 menit. Eta pangheulana Agus Bathara Guru. Siapa? Oke. Aing mah Tong guru gusu tenang tong getas karupateun ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng mimiti ulah ngarenghap siapa tuh hiji ya berarti 4 deui tong ngomong atuh cicing 2 berarti 3 deui 3 2 deui 4 berarti bakal mewalengkeng 5 Cigua. Jururan rewet. Sok perkatkeun hayang boga gamelan. Bari jeung teu boga masang Singkuha. Karek semenit. Karek 2 menit. Ya. Sing kuat atuh mana teh? Udah ngap atuh. Sawayeun kita modara ieu modari mah. Ari mane. Sida wala geuning kuat. Ye, api-api jadi. Kok diraing. Kepehelaan atuh.
Oh. Kemudian daya-daya kapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu sanes maksan abdi jangakeun beuheung tangga tetekeun suku kenceng dokkeun naon oh sidola kemana? Oh ya. Ya. Oh, sidoa kemana? Lah. Naon? Kemana? Oh iya. Silain jadi. Oh, wah. Yang tunjuk tonyok kapan iya mah bapak mah adil tadi sahanu kuat kengareng hap 5 menit eta bakal abus aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia lah naon geus dewe muah dek apa sorangan silingan dek mah maturan yang sesudi makin rada ada merang gitu masih baju iya bajak kene ke pacara guru ngukut dewe biar batur pak kumaha sok buru-buru kanya asupan sok buru-buru bapak ini kamu ngepeknya bapak di dia abdi newak juri mau kuat sok dapatnya kekolot sok kekolot dengan nasoknya eta omongan si ayah nih ketika oh sudah berpengalaman hiji hirup hiji nu hirup hiji kehirupan gulung galang sere hiji aduh ini hese bisa kudu dipaksa weh wayah murah pakai baju nukik ini ngomong baju lagi mana baju lagi ngomong kalau dia tinggal ke lebar tak bisa dipakai wah pak dong iya pak wayah dari baju wang iya mah bajoang dek nuntut keadilan itu anu kerapluk-kaplukan itu jangan ya soal itu orang macam mana itu sakit tuh kayak di mana jurignya datang ke dia mana nariwasul lain ya pas sakti tak perlu sakti batara guru mah gitu ayam sakti bisa jadi umat bisa nyata. Sakti itu waktu sakit-sakitnya kawan. Nah. Lah, naon? Wayahna dewa orang jalukan saurang maksudna orang cara meuli kartu gaple
Dengenak mengenai jadi keengah. Oh permainan mah. Eta sora kudu digenti sok. Malah gedina. Dehemkeun di mana geus robah dehem kalimat kali kapat kali bakal robah. Ayeuna apa? Sok. Cicak Pino damel kaulanun. Wah, anjir. Hebat wibawaan euy. Wibawaan nyalo aing mah. Oh. Naon rupiah pamaksa dan salirakan jeung rama. Bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara guru sumuhun. Batara guru. Guru naon jadi? Guru Dana Setia. Tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula nun Kangjeng Rama Dewata Cengkar. Dewaji lain Dewaji. Halus demi Allah, halus. Sok mane. Tong tarik teuing atuh. Tapi lo nama kaulanun bapa ujung semuanya. Pihak pancen selera panjenengan putra pada dilaksanakan. Nanging ayat cita-cita kaula. Naon? Nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawasan Pramuka. Hoyong digenti ku cai tiis dek dipelakan mujair nila. Dewa-dewa kabeh cenah turnamen musuh di kawasan Pramuka. Tong kaliwihan teuing sabodo kawasan ulah kaliwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo. Nuhun Adi Wijayano, Adi Guru gitu. Ayo kasak itu bapak budak jurik nggak aja, malah bilusnya. Kurang ngajuk-juk ka karaton balik mersukona. Balik musyawarah para juata merasa ngajuata permanten bayar robayar. Nalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk kelereng. Kemana we karapnya mah? Tangning kagak sipiheulaan. Hayu urang tepungan widadari anu genep ribu, genep ratus, genep puluh genep. Eta mah ayat Allah belegug. Widadari mah 40.
laras. Dewa mahnya eta aya 4.440 areup. Hayu atuh kurang ngajug-jug ka karakter balik mercukona. Tuna lampah eta. Kasarius di Guha Sela Pintara. Nyaeta Sang Prabu Wijarna kakak sumpingan Senopati. Sampurasun. Ini kakang Swasti. Lumayan hatur dari kudus
Jarlah kapingah kesuntingan ieu papih negara nyata kala nur geni ieu nganding bagya nu saya papadang berbajak membajakkan aja terus bisa datang cara pengetahuan coba minta supaya jawaban hasil jengkel nyaitan cita-cita berang yang penting lah yang dapat sekali musada rasi kakak dicobi Allah hoyong nguping kumahari wajah sejarah asia ketelayang jamus kali musana siapa ya naker perjuangan anu luar biasa Ari Semar pae dan pae deui kaya bangkena ka yo senang kurang mah anu ngaganggu dan di dunia notifikasi dengan CEO serangan dan di napai nau ke kalau nu soak gitu soak rag-rag ya jantungna tu dari udak-udak bukola capek layak jamu sekaligus ada hasil Aula ngajadikeun Arjuna dongkap kapayunan Raja Amarta cekeng manena mutlayang jamus kali musada
Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mandi api-api. Saya buktosna saya yang jamus kali musada. Ubah. Ya, bak jabat berkaulai. Bakal sampurna kamu kaulah bener-bener bisa kaaji di layar jamus kali musada. Ya. Yang aku ini gawe akang temung sakitu-kituna. Bade dibulung, bade dihilang. Ya! Berat yun, berat tanggung, berat dari maksud anak kaulah. Dan tidak kalamatan anak, tidak telatna, dan pokoknya itu dah tu gampang ini. Kurang amat pertahanan anak rekep kayak gegep. Paingan negara na maju da puguh rakyat jeung pamimpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana. Syukur bagja kumbayangan. Bebas tikar saja kemampuan. Yesus masa jati tekanyoan di luarna ujung-ujung ayat di payunan iraja. Nyata rumebet raran cepat. Ulah kaget tenang. Iya, pusaka dicekel di kubur. Saya satria. Bisian yang dafal kakaula anu ngaran Sukma Sajati. Sahanyeun pedok ku sampean. Lajeng ieu Sukma Sajati. Lebat deui kana ieu wujud Semar Badranaya. Jadi ketahuan. Saha entong saha sia. Mata pedang aing teh. Sok ledek maehan ka aing. Nah anjeun teh alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing lain mata pedang. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin. Hah? Alright, tong ai. Kabina-bina masyarakat. Layang cabut sekali musada rektifibana kusianya. Lain waktu udah kurang ajar. Ya saya pakaian di dunia adalah nah hati kaulah semua. Ya ninggalkan rangka badak siap. Sok teh lompat ke mana? Wah, kabur, hei. Bahaya kabur. Markana di luhur candi usi beureum. Keun antap sia.
lampah eta kasarius Batara Guru Narada ayat di balik Persipura. Nah, siapa lah opat itu yang kebelah kilo? Bohong. Kamu siapa lah kosong tepae? Aduh, bener, kapebang aing ay, duh, balak lima kapebang, ayeuna urang gerendap le, urang sapintrong. Kumaha eleng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha urang ulin ka dunya ieu? Maksudna kesal. Urang refreshing, urang pesen sepatu roda. Sakumaha kahayang urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum-belut. Hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareuna tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen belum pedak. Ya eta menta supaya pangneangan kejengkong ora, nangka ora, jeung budak ora. Urang bawa ka dieu urang barang dahar malah kecelakaan. Urang ka amarta Panawa kabeh senang merake kolor senang urang. Namun tengah gugu di kita dewa magriu. Atawa Pandawa piraku tengah gugu ka urang. Urang teh boga hajat di urang onangan. Para dewa kudu mere cinggal de hajat naon? Urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu. Benar urang menang singa depok si robot mana mitohang Mas Yuning mitohang neng Nulung
urut mereka itu dorna teh kurang tertumpak sih Depok dulu robot nah arewosan kayak deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha dorna moal teu ngeunah seuri urang itu hiburan urang mah